King jimat awaki hidup kudu reus hirup uripna ngajadi diri anjeun sorangan raksa pariksa amara hidup ngabalukarkeun kaduhung teu bagi tuntung jalanan hirup ku handap asor ka papada manusia jaga jeung riksa sarupaning anu dipiboga ku hidup panon dina nempona ceuli dina dedengeanana letah dina ucapanana leungeun dina cacabakanana suku dina lalampahanana jaga riksa lekah paipolah tinu hal anu mata keraheur kana manah batu ngara hidup hirup loba dulur akur jeung salembur anaki ulah poho jaga riksa kaluhungan alam dunia da Gusti anu Maha Suci nyiptakeun alam dunia teh pikeun diropea istuningkeun kahirupan hidup jeung papada umatna anaki jimat awaki ngajalanan hirup urip di alam dunia teh teu gampang hidup moal salawasna ngajalanan datarna hirup bahkan ninca kana tanjakan jeung pulunan omat hidup ulah kudu salawasna eling kanu Maha Agung nyembah kanu Maha Kawasa turutkeun papagon ageman jalankeun pituduh karuhun urang anaki jimat awaki dina unggal renghap jadi indung bapa keluar doa anu mustajab pikeun anak-anakna ngarahirup pinanggih jeung kabagjaan kajebaran pikeun pibekeleun dina ngoning ngajalanan sagara kahirupan di alam dunia omat anaking hidup kudu silih asah silih asih silih asuh silih kalingakeun diri silih simbeuhnya kadeudeung deheuskeun duduluran raketkeun babarayaan ulah rek pakia-kia ulah rek pasalia paha hamon nepi ka papasian anaking jimat awaki omat ieu pupuju keur hirup urip hidup salawasna beral anakna jalanan hirup urip hidup sugan jeung sugan hidup bisa ngajadikeun diri hidup jadi manusia sing semangat jeung ulah eta seueur ingat pan aya Allah nu salawasna nang tayungan hirup urang dunya teu loba juga batur tong hariwang jeung aral subaha mending lobakeun ibadah hirup di dunya mah kabeh ge moal keun jaga estu Allah bakal ngaganti ku kanikmatan nu taya panjenengan loba jalma nu disanjung beda dunyana luluh layak tapi hatena paciluh jeung kasusah ati pabelit jeung urusan dunia hirup loba digogoreng jeung dina jadi ku batu omat ulah dibales justru eta kasempatan keur muji hate urang rada nyelekit kanu ati mah jalma karana ge jalma hirup wajar nu ngarasakeun kanyarian pan ngeunah nasihat ku geus ngarasakeun geuring rek kumaha ngarasa ngeunahna hate lamun teu ngarasakeun peulihna hate nyieun kahadian ge sing ati-ati utamakeun kaikhlasan hate mun eueuh maksud ngajak batur kade tong sagala hayang kanyahuan ku batur justru eta mawa cilaka guna deketan Allah ku jalan ibadah an khusyuk guna beresan hati ku jalan lobang menit-menit dosa guna lobakeun kahadian keur bakal jaga urang balik prak guna itu umur etang yuswa ayeuna sabaraha taun geus loba amal keur bakal jaga di akhirat nah yakin hirup bakal salilana yakin moal balik ridho mun anak turunan urang kabeh digubruskeun ka neraka nah sanggupnya hareupan panasna seueur neraka
rek iraha atau eling lamun lain ayeuna urang keur hirup di alam kita.